Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Abah dinaungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca. Kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika mending dibawa we ku aing. Bibi ge pirahaku teu daekeun ngukut. Ani gagerentes di jero hatena. Jung manehna nangtung gidig we. Manehna indit nu maksudna deuk balik sarta hatena gilig. Budak mah deuk dipasrahkeun we ka biena. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Nepi ka imah puguh we. Lain deui kisah Hudi jeung beana karageteunana. Tapi ganjang ku ani diterangkeun yen budak teh timu ti pasir laku lebah anu disebut Sangyang Tapak. Nyaeta waktu manehna ngudag begal. Anu deuk nyegat 2 jelema ewe salaki lebah tutugan nu deuk baralik ka lembur leuweung tiis. Lain budak begal mah Andi. Kisah Hudi nanya ka Andi, bari kakagetna mah can leungit. Pasti sanes mamang. Moal nya we bade ngabegalnya nyandak budak onaman. Masya Allah. Nah budak ngahaja dipikeun gitu atau kumaha? Kisah Hudi nanya deui. Red ka budak nu harita geus dipangku ku pamajikanana. Duka atuh mamang. Pugu abdi ge teu ngartos. Upami leres teh mah dipikeun, tang tos panginten digubrageun kana gawir. Atanapi dialungkeun we kana wahangan. Dipikeun sotena nyeta supaya aya nu ngarawatan meureun. Kawasna bae budak yatim ieu teh. Sedang indungna geus teu sanggupeun ngurusna. Nya atuh pami kitu mah maksadna. Matak naon atuh canak we kaleles. Golerkeun di emper bumi saha we. Ulah sapertos ieu mah sasat ngadon disimpen di tempat anu harhareunaker. Da upami teu kapendak ku abdi mah. Leuh, kumaha panginten nasibna? Nya. Sing sarwa matak teu kaharti ieu mah. Kisah Hudi bari garo-garo teu atel. Samias atuh. Deuh, teu kedah diributkeun. Anggur mah urang kukut we ku urang. Beena bari neges-neges beungeut budak nu terus ngagebrak dina lahunanana. Upama aya nu neangan. Kisah Hudi bari ngareret. Ya, aya nu milerean mah. Pasihkeun we naon sasahna. Sabot kitu, kulisik budak teh lilir. Deuk ceurik. Gancang atuh ku beana diayong-eyong beri pokna deudeuh.
Mok malih naon Raja teh? Siwel biena muka kutangna. Hek budak teh diasongan susu sina ngempeng. Tapi teu daekeun. Kalahka gudar gider bari tetep we ahehe. Moalnya ge daekeun. Diasongan susu pewat mah. Kisah Hudi ngageuh-geuhkeun bari ngahehe. Gini. Kalah ka babalieuran. Sana sepeda susu peot. Ieu mah meureun budakna we geus disapi. Beena bari ngadilak ka Kisah Hudi. Ngarasa teu ngeunah. Peda susuna disebut peot. Sanajan bener ge rumaos peot. Sanajan bener ge rumah sapeot. Ngan teu we rayud mah. Bubuhan teu kungsi boga anak. Ulah ngamak atuh eunah. Kisah Hudi terus-terusan ngahehe. Ini nya atuh. Itu eueuheun. Beana bari ngagadeud. Pedah salakina kalah ka jiga nu terus nyeungseurikeun. Tuh geuning bobo deui. Andi nemrong setengah nyapi. Memang nya budak teh peureum deui. Terus we ngagebrak saperti tadi. Mending oge bobo. Kan anjing lain mama kasep. Kayak kumanya dipangdamalkeun bubur lemu. Kisah Hudi teu pupuguh ngaheh deui. Naon deui cenah akang teh? Beena ngaret ka Kisah Hudi bari nyurang. Eta we atuh. Ulah ngabasakeun emak. Kisah Hudi ngaheh deui. Har, nang kedah kumaha? Ya kuduna mah manini. Naha? Ngarah merenah we. Lantaran teu pantes atuh ari diaku anak mah. Tapi kudu diaku incu. Nyandi. Kisah Hudi bari ngareret ka Andi. Tah kitu ge tiasa. Keun we abdi bapana mah. Andi pipiluan ngahehe. Eta naon atuh diaku incu oge. Nyacunya. Saha cenah budak teh ngaranna? Beana bari ngareret ka Andi. Duka tuh Bi. Lain duka. Nah mau diarahanan gitu. Tong waka enah. Bisi isukan. Aya nu natanyakeun. Anas we geus dingaranan. Heg teh. Aya nu gujrud neangan. Kisah Hudi bari ngareret ka pamajikanana. Eta naon aya nu ngaku mah. Tapi dah perlu budak mah dibere ngaran. Hitung-hitung peringetan. Nya heg bae atuh. Saha kira-kirana pingaraneunana Andi? Kisah Hudi kalah kan nanyakeun ka Andi. Teu langkung mamang atuh. Mending oge ku Andi. Bapana kapan nu wajib mere ngaran teh. Kisah Hudi bari nyerengeh. Mohon namung sahanya. Kumaha upami taeun jaka we. Jaka santang kitu tah Mang. Namun gagah teuing Andi. Beana coy nyela we ngarasa teu panuju. Pedah eta we Bi. Etang-etang pangemut-ngemut ka abdi sareng kana tempat waktos kapenakna si Ujang. Nah kumaha kitu? Sumuhun pan abdi teh bubujangan. Jajaka keneh. Namung tos janten bapa perkawis jenengan santang lumeh kapenakna ti leresan Sanghyang Tapak. Anu saur wartos mah kapan eta teh tapak dampal sampeanana kian santang. Kitu tah Bi margina mah. Nya kitu ge alus. Geus we tong dirobah deui. Tetepeun we ngaran budak teh Jaka Santang.
Anakna hiji jajaka nu meunang panggih ti hiji tempat patilasanana kian santang. Merenah alus ta alus. Kisah Hudi nya tujuan bari nyerengeh ka Andi. Teu naon atuh ari kitu mah. Yah, urang bobo we nya, urang mah ujang. Jang jaka cuma ini. Beana bari jung we nangtung, ngoloyong ka anggorna deuk nyarekeun budak. Kanca dangu isukna teu wudu imahna Kisah Hudi teh jadi pinuh ku semah. Jojol nu datang hayang nempo budak. Teu bisa disumput salindungkeun. Ongkoh DBNahna meuni cecehnaker ka budak teh. Bari dipapangku, bari dibawa ku kuringan diburuan. Ari heg teh ditanya ku tatangga. Nanyakeun anak saha-sahana. Jadi ngirung, teu bisa buru-buru ngajawab. Bingung, kumaha nya kudu ngajawab. Tapi ari akhirna mah kapaksa we diterangkeun sabalakana. Dek dikilungan kumaha, da puguh teu kapanggih pijalaneunana. Lantukna ngagebreg we di imahna Kisah Hudi teh. Maklum ceritaan jelema teh tultel amuratel. Lantaran tata lepa pabeja-beja. Nu akhirna mah salembur pada ngadenge. Yen cenah Andi nimu budak lalaki ti pasir laku. Palbah pisan tempat karamat Sang Hyang Tapak. Ari heg dibuktikeun bener we teu salah. Sarta kabeh sakur nu narempo saurang ge taya nu teu muji ka budak teh. Montok, kasep, jeung lucu cenah. Memang nya budak teh awakna besekel sarta leungeunna mani buteter. Ari aya nu ngajak nyarita teh gawena ngan bebelenyehan we beuki seuri. Mun kolot mah amis budi. Kanca dangu Pak Haji Sobana oge ngahajakeun nempo bareng jeung Mah Haji Katut Nyi Euis. Anehna teh deui, bareng mireungeuh Nyi Euis budak teh jojo teterjelan we tina aisan beena. Bari leungeunna ranggah hayangeun dipangku. Ari gap dipangku, sigana teh mane jigrah naker. Teureun-eureun bebelengehan, bari leungeunna teu roroesan. Tempo-tempo bari ngaramesan beungeut atawa buuk. Ya Pak, ujang, ka manini? Pilih mapangan. Beana bari leungeunna ranggah deuk mangku budak tina akeupan Nyi Euis. Tapi budak teh teu daekeun. Leungeunna nu buteter teh kalahka nangkeup ka Nyi Euis. Montel pageuh kana beuheung. Sukuna ajarag-ajaragan dina lahunan. Bebelengehan bari tempo-tempo sungutna ngoceh. Cenah maksudna mah nyebut emak meureun. Nak masaha gitu eta teh ujang. Beena ngajak nyarita ka budak. Tapi ari panon mah ngarindat ka nu mangkuna. Mah ujangnya. Mah Haji nyambungan, bari heg manehna ngarongkong ngajemel pipi budak nu camih bil bakating ku montok. Mohon, putra emah ujang mahnya. Nyi Euis bari ngadangheuk nempo beungeut budak nu keur ditangtungkeun dina lahunan. Sarta pageuh montel kana beuheung. Cerongok we pipi budak teh dicium. Da pantes mun diakukeun anak Euis oge. Pak Haji Sobana mairan bari red ka Andi. Deg cenah. Redet Pak Haji teh karasa ku Andi bet asa noto hulu angen. Luantukna luk we Andi tungkul bari semu-semu nu samarampa. Dina marulang deui budak teh lapur teu daekeun diecagkeun. Dipaksa dipangku ku bienah. Kalahka ngadengek ceurik hayangeun milu ka Nyi Euis. Teuing marukana indungna atawa kumaha. Matak make terus we montel. Nu antukna budak teh terus we dibawa ku Nyi Euis ka imahna. Ongkoh deui manehna jol-jol dibere nyaah we ka budak teh. Ku kituna mah diapetan ku budak komo. Asa aya pijalaneun. Teu beda we ti nu deuk meuntas manggih cukang. Lantaran maksudna ge budak teh deuk terus dipenta. Ongkoh di kapan budak teh
diakukeun anak Andi. Nya teu salah-salah teuing lamun terus dikukut ku manehanana. Nu pikeun beanah mah geus teu bisa naon-naon deui. Kapaksa we budak teh dipasrahkeun. Kanca dangu sadayana nu tadina ngandek sapoe dua poe teh kapaksa jadi ngampleng aya mingguna. Ku kitu teh mah lantaran kacida ngarasa sonona Aki Mursid teh. Nya kitu deui Widarma. Ku wijana teu dibikeun buru-buru mulang. Ipah atunya kitu keneh dina umakuna ka Aki Mursid teh geus teu asa jeung jiga deui. Geus asa ka akina pribadi we. Bakuna mah ras inget ka mangsa ka tukang-tukang. Keur waktu manehna dipiheman dibungbulang. Ayeuna tepung deui. Manehna geus boga budak. Begituna munasabah lamun kacida ngarasa sonona teh. Atuh dina deukna nyawalakeun karna. Wijana nyanggupan sapinuhna. Karna kumanehna deuk dipaluruh ka tajur sela sarta sabisa-bisa deuk dipaksa sina balik ka gadog. Sanajan hal ieu teh kuwijana sorangan geus kasawang lain garapan enteng-enteng. Lantaran lain saperti nitah balik ka budak leutik. Komo deui ieu mah bari jeung geus kanyahoan yen karna teh ngamusuh bener-bener ka kulawedet manehanana. Kahayang Aki Mursid mah harita keneh we bareng jeung manehna ka tajur sela. Ngan bae wijana teu nyaluyuan. Bakuna mah tangtu bakal ngarasa kagok. Da sahanteuna dina deukna tepung teh ulah-ulah pasti bakal nimbulkeun ributan patelak ngadu tanaga. Sahanteuna we ari bari disaksian ku Aki Mursid mah manehna moal jejem nyang hareupanana. Omat we jalu dina nyang hareupanana ulah nepi ka kamalinaan. Burung palung oge. Puguh ka encu Aki teh tetep we nyaah teu bina ti saperti kahidep. Aki Mursid dina deuk jungna balik mapatahan heula ka wijana. Harita teh sararea nganteurkeun ka sisi jalan. Gumilar katut ke masjid oge teu tingaleun marilu jajab. Ngaregreg sisi jalan mileuleuyankeun ka nu deuk init. Mugi sing percanten we Aki. Percaya ari kahidep mah jalu. Nganu jadi mata hariwang teh tindakanana sinana paur teu bisa dibawa bener. Mugi-mugi we atuh sakali ieu mah manawis tiasa diperuhkeun hatena Aki. Nyuhunkeun hibar pangduana we. Nya kitu we eta mah. Heg atunya Aki deuk mulang. Aki Mursid sakali deui pamitan sarta nyolongkrong ka sakur nu jajab. Sasalaman nu ngadua kalian. Geus kitu mah leos we mudun ninggalkeun Cicapar bareng jeung Widarma dianteur ku pirang-pirang panetep nu masih keneh ngajeng-jreng di sisi jalan. Satungtung nu marudun masih keneh tembong mah saurang oge tacan aya nu daekeun ingkah. Iraha tuduk ini teh jana. Gumilar nanyakeun ka wijana. Harita teh geus ngabring deui ka jero lemur. Engke we sadisampeurna ku Widarma abah. Wijana bari gap mangku anakna anu diasongkeun ku ipah. Abong-abong lalaki meureun ka bapa teh manika cidapetna. Cacakan umurna teh tacan aya sataun. Mireungeuh nu jadi bapa teh mani rangah-rangah we leungeunna hayangeun dipangku. Hari deuk ka ujung kulon iraha. Ongkoh jaja meureun moal lila deui ge balik. Cenah deuk bareng. Gumila bari ngaret ka jaja. Sumohon tadina mah mung ieu geuning. Abdi teh
kapamang nyangem ka aki ucid. Nya teu naon. Ngan jaja ulah buru-buru hayang balik. Engke we bareng. Gumilar ngaret deui ka jaja. Sae kitu ge Mamang. Ongko bade ngantosan heula paguru ti kandang besi. Nya kitu we. Yap, aduh kadari heula. Gumilar bari cat we unggah kana golodog. Anu sejen cut cat naluturkeun arunggah. Reyak we arasup ka jero imah. Berat garapeun teh jana. Ulah dianggap enteng. Gumilar nyarita ka Wijana, sanggeus sararea dariuk ngariung di tengah imah. Nyuhunkeun piduana we Abah. Wijana ngareret. Bari hate mah jol ngarasa kaget we. Ngadenge pok-pokan nu jadi bapak bet kawas nu hariwang memeh prak. Teu kudu dipenta oge, ari kolot mah teu buru ngaduakeun. Ngan eta kira-kirana nah bener sanggup yang hareupanana. Nya bade dicobi we Abah. Ongko da sanes nembe mayunan karna teh. Wijana beuki tambah-tambah ngarasa kaget. Yang hareupan si bapana bet kawas-kawas nu teu gembleng kapercayaanana. Percaya ari dina soal tingkat pangabisa mah jana teh. Malah jana teh geus leuwih ti cukup nurutkeun ukuran Abah mah. Tapi jana ulah poho kana maksud anu sabenerna. Mangka-mangka karna mah kapan geus yakin sakitu ngamusuhanana ka urang teh. Ieu pisan nu dipikah hariwang ku Abah teh. Upama dina dekna karna murugul teh tangtu matak bingung. Teu beda we ti nyang hareupan muning edan. Diantep matak pibahayakeun. Diantep matak pibahayaeun. Ditindak tangtu moal kaidinan ku nu bogana. Pami tetep murugul mah bade diayonan sacara wajar we Abah. Wijana ngajawabna pasti. Tapi mangka inget jana. Manehna teh incu pituin aki mursid. Putrana Pasuta anu kahidep oge pan sakitu mi anakna. Oge kumaha kasauranana pamursid tadi. Kapan mapatahan heula ka jana. Jana omat dina yang hareupanana ulah nepi ka kamalinaan. Mana kitu oge. Anjeunna teh teu mikeun lamun karna ku hidep nepi ka ditindak anu sabenerna. Dibere katerangan kitu teh Wijana cicing teu nemalan. Memang ari dipikir kadinya mah matak bingung oge. Karasa beratna teh lantaran ari manehna mah tangtu dina yang hareupan karna teh sasata make ijiran. Ulah nepi ka ngabahayakeun. Tapi ari karna mah tangtu sabalikna puguh ka kulawedat manehanana teh geus nganggap satru kabuyutanana. Teu puguh atuh teu puguh atuh jana make teu puguh atuh jana make sasanggupanana atuh maneh teh. Ya arum jelengkeung mairan. Ari naon-naon teh hek dipikir heula piakibateunana. Ulah jang disanggup jang didahek. Saterusna ngaboleh ka Wijana. Ari emak awon atuh di sanes-sanes oge anjeunna teh nu ngarasanan abdi waktos budak. Nya Yum. Ari jol-jol ditolak mah tuh kurang hade. Gumilar ngareret ka pamajikanana. Bre, manehna dengdek ka Wijana. Sawios kadang saya oge. Ari matak ngabahayakeun mah. Kapan saur abahna keneh? Guru ratu wong atuh karo. Wajib soteh dina laresna. Ari dina teu laresna mah teu kedah diturutkeun. Teu kedah diturutkeun sanes. Nya arum kah kamaduan. Nah da pamursid mah teu nitah goreng Yum.
Hai ari abahna. Teu warang awan kumaha. Kapan jelas si ujang teh disina diadu jeung si Karna. Kieu we atuh mak, abah. Sawios eta mah teu kedah dianggo riweuh emutan. Wijana gancang nempas, seolah-olah nyapih indung jeung bapana, ulah nepi ka terus pacental-cental. Kieu we bah. Upami bae engke kabuktosan karena bedang nya kapaksa we ku abdi bade disanghareupan leres-leres. Namung teu ngandung hartos abdi bade bibilasan. Pokona mah manehna asal tiasa kagiringkeun we ka gadog. Tah geuning kitu kasanggupan anajana teh. Nya kitu we. Upama bisa direuleuyan. Syukur eta nu dipenta. Tapi ari keukeuh deuk bedang bari wangkelang suma. Tapi ari keukeuh deuk bedang bari wangkelang sumawona mun bari aya maksudna nu teu hade mah nya teu nanaon. Memang sakuduna disanghareupan kalawan sawajarna. Bongan urang geus sanggup. Nya, daek we nya. Jana mah diadukeun teh. Nya arum bari ngareret ka Wijana. Ih, ari emak. Sanaos teu aya pamunut aki ucid ge. Karna mah tangtos ku abdi bade dipilari. Margi sareng tinimbang kabongohan mah. Langkung sae adu hareupan. Wijana bari ngareret ka bapana. Sarupa nu menta kasaluyuanana. Laras Kang Jana. Upami kawidian ku Kang Ganjar mah. Sari oge dah hayang ngiring. Penasaran keneh. Kapungkur sasasatna sari teh dibongohan. Sari nemrong ngebrehkeun hojahna. Ngadenge pok-pokan nu jadi anak-anakna kitu. Nyarum teu nyarita deui. Memang lamun ceug inget kana petalakuna Karna ti heula-heula. Nyaeta waktu Mahala Ganjar jeung Saritea. Katambah deui waktu ngajorag ka Nangkapait. Nu maksudna deuk nandasa ka Pa Asmita. Atuh akhir-akhir ieu kapan kungsi Karna teh deuk ka Cicapar babarengan jeung Mbah Wikalpa. Malah nepi kadarna patelak jeung Jaja. Hate nyarum teh lain deui ngaheabna. Dinten teu oge petalakuna Karna kitu teh ngunghak camplak naker ka salakina. Tapi nya kitu ari ngadenge nu jadi anak aya maksudna deuk males kanyeri mah. Rada oge berat deuk ngajurung laku teh. Satengah nu teu mikeun. Tapi ari akhirna mah teu burung we jumurung bari diimplik-implikan ku papatahna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran indung ka anak. Kanya sarta ka dedeuna teh teu suda-suda. Kanja dangu sedeng nu keur diadu renyaumkeunana mah. Harita teh keur jongjon we di Tajur Sela di imahna Pa Barja. Geus aya sabaraha poena nunggu-nunggu Mbah Wikalpa tacan ngurunyung keneh bae. Keur nyelang heula bali ka lemburna ka Cigalontang. Teu kasampakna teh nyaeta ti barang Jol Karna jeung Ki Baduri daratang ka Tajur Sela. Atuh dina jolna Mbah Wikalpa daratang bareng jeung Dalimin katut Ki Dorji. Jol-jol ngawawoleh we ka Karna teh. Keur mah pangrasana ka murid ka Karna teh. Katurug-turug deui dina ngabelecetna ti heula teh. Kapan sasatna ngalolos teu bebeja-bebeja acan. Parantos mah parantos we bah. Teu kedah diungkit-ungkit deui. Anggur ayeuna mah urang hangkeutkeun lah pamaksadan anu kapungkur teh. Meungpeung ayeuna aya pun paman. Karna bari ngareret ka Ki Baduri. Kumaha Karna? Ngajak padami teh atawa marentah? Mbah Wikalpa bari muncereng ngarasa teu ngeunah ku sikepna Karna harita anu dianggapna taya pisan kasopanan. Ya jauheun kana sanuk-sanuk ngarumasakeun kana kasalahan. Tapi ieu mah pok-pokanana teh mani kawas ka sasama naker. Jeung make bari ngasongkeun jalan sejen. Sarta semunu dijieun andelan deui. Ih aya eta mah gubantung Abah.
dianggap pejak badami teu naon, dianggap nu marentah nya teu naon keneh. Nah, memang teh salah na upama ayeuna Abah diparentah ku kuring. Boh ucapanana, boh nadana. Karena teh ayeuna mah ngadadak robah. Weh, kumaha karena dedengean teh salahna mun dewek diparentah ku si lain. Ngimpi si lain teh atawa gunam. Bawi kalpa geus mimiti getihna naek ka luhur. Ai. Lain ngimpi lain gunam bawi kalpa. Tapi memang kanyataanana nu moal bisa dibantah deui. Yen bawi kalpa sabatur-batur ayeuna geus mangsana kudu tunduk taluk di bawah parentah kaula. Gari bawi kalpa binatang. Gagabah sia nya tapek teh, ha? Wani sia teh nyaruta ka paguru. Coba bedahkeun deuleuh dan aing. Ki Dorji jojo ngabudaya we amarahna. Bareng manehna ngadenge pok-pokan karna nu memang dianggapna ngahina kanu jadi guruna. Cukup bekahna mah sungut teh Dorji. Ngan teuing kanyataanna mah. Karena kalah ka ngahehe. Setan sia. Coba deuleu buktikeun ku sia. Hayo. Jeung aing heula deuleu ulah wae jeung paguru. Ki Dorji bari jelang we manehna luncat kaburuan. Bener gede hate. Sor. Aing geura icip-icip ye. Seke seler ujung kulon. Karena oge bari jelang we luncat kaburuan nuturkeun Ki Dorji. Ogo we. Utama pisan buruan pabarja mah mun seug dipake galungan teh. Sarta bakal samemena naker moal aya nu ngaharu biru. Lantaran anggang ti lembur da puguh sasatna aya di tengah kebon nu jauh ka ditu ka dieu. Ki Dorji anu memang amarahna geus teu bisa ditahan-tahan. Teu ngalobokeun dicoreka sabeureut we manehna narajang ngasupkeun jurus katilu Cigalontang. Anu dina kahebatanana geus teu kudu disangsikeun deui. Mun seugeuna kana dada piraku teu matak bejad. Atuh mun keuna kana sirah ulah-ulah matak bencar. Geus puguh mun keuna kana careham piraku teu matak nyengsol. Eta we memeh nepi oge ari samberan angina mah mani geus ngahiuk ngoyageun papakean karna. Awas Dorji. Karena nyorowok bari lep we manehna ngagunakeun gerakan sero nyusup jerat. Kakatuheun Ki Dorji bari nyamberkeun dua curugna dina gerakan cala dinoktrok deuk nobroskeun iga burung. Mon tongkal ka nyetape karena Ki Dorji bari ngagentak nyaro ngatuhu ngabarengan su katuhuna ditarik ka tukang. Yuk. Dan katuhu Ki Dorji deuk ngahanca gerakan cala dinoktrok anu kapaksa ngeplos lantaran leungit sasaran. Dius pereup kencana Ki Dorji deuk ngahanca careham karna anu beulah katuhu. Tapi karena kalawan sakilat naker narik deui leungeun katuhuna ngabarengan gerak su katuhuna ditarik ka tukang. Jadi sajajar jeung suku kenca. Ya tuh. Leungeun kenca Ki Dorji ditakis ku leungeun kenca. Yuk, cerot. Berep katuhu karna ngabentur careham Ki Dorji anu beulah kenca. Ki Dorji kontan ngagerung. Bari sirahna ngalengak. Srog. Karena majukeun su katuhuna. Duk duk. Berep kenca katuhu karena datangna patutur-tutur ngahanca gado. Ki Dorji ngagerungna beuki lambat ngabarengan badana anu ngagebut nang karak bengkang. Ayo udang deui Dorji. Atawa deuk diganti ku nu sejen. Karena nangtang bari luak liuk menta deui lawan. Jeung aing sia ayeuna mah karena Dalimin bari ngagentak luncat ka hareupeun karna. Ulah waka min. Kuring oge masih kene sanggup. Ki Dorji maksakeun deui bari humarurung. Cenah sungutna tembong getih ngali. Kawasna bae huntuna aya nu murag. Teu salah, da manehna terus ohak-ohek. Ari kepluk-kepluk teh huntuna satilu-tilu laluncatan tina sungutna. Tacan kapok Dorji.
lain lalawarakeun deuleu si Karna mah. Bau sugan andi kahayang diompongan orang-orang. Karena pokokanana estu ningahinanaker. Waduh, kurang ajar sih ya. Sugan kudu dipadaran deuleu. Ki Dorji nyeri-nyeri oge maksakeun maneh sabrut we manehna narajang deui. Heup, Dorji. Karena teu boleh nyorowok, rog sukatuhu ka hareup ngabarengan gerakna leun katuhu dipake ngelit. Tius, ureup kenca deuk ngadagur careham. Moantong dadeuyeun deuleu kana. Ki Dorji males nyorowok, bari ngagentak narik deui leun katuhuna sarta langsung diheatkeun dipake nakis leun kenca Karna. Srog su kencana maju, ngabarengan nyebrutna pereup kenca. Rokaya leungeun katuhu Karna nu tadi mentas dipake ngelid sakilat ngaheat ka hareup dipake ngepang pigelang leungeun kencana Ki Dorji. Bogoh we. Sakaligus gerakan Ki Dorji jadi paeh sama sakali. Nu pikeun Karna mah teu tarangke deui leungeun katuhuna gentak ditilepkeun. Ngabarengan ngangsrona su katuhu ka hareup. Tuh. Careham Ki Dorji didagor siku. Heat jebron. Ureup kenca Karna nyusul tepus sarta nembrag pisan kana dada Ki Dorji anu belah kenca. Ki Dorji ngagerung deui bareng jeung eta. Yeuh. Dengeran ujungan Karna nu diwangun ku leungeun katuhu nyuruntul ka handap. Untung sakitu oge teu digunakeun kana sirah. Tuh. Ngahanca tak-tak. Obat. Ki Dorji ngoceak. Rempeyak, bro, we. Badan Ki Dorji namru teu usik teu malik, teu beda we ti kapuk ka banjur cai. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.